Aya patarosan kangge urang kunaon nya Gusti Yesus kedah munggah ka sawarga. Sampurasun baraya Sunda, aya patarosan kangge urang kunaon nya Gusti Yesus kedah munggah ka sawarga. Tangtos Gusti Yesus munggah ka sawarga aya alesanana. Anu kahiji nyaeta kanggo nyiapkeun tempat kangge urang. Hiji kabagjaan upami Gusti parantos nyayogikeun tempat kangge urang. Ieu hartosna urang teh pribadi anu spesial di payunan Gusti. Tempatna oge disayogikeun ku Gusti. Hal anu kadua kunaon Gusti kedah munggah ka sawarga nyaeta supaya Roh Suci dilungsurkeun ka urang. Ya. Roh Suci nyarengan urang. Ieu hartosna yen Gusti Yesus henteu ngantunkeun urang sadaya. Hal anu katilu kunaon Gusti Yesus kedah munggah ka sawarga ieu salaku konfirmasi yen tugas Gusti Yesus di ieu dunya parantos rengse sarta anjeunna maparinan tugas ka urang kanggo teras ngalampahkeun naon anu dipidamel ku Gusti Yesus nyaeta nyaksenkeun kaasih Gusti ka sakur baraya Sunda dina dangat ayeuna. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.